Satemena masjid-masjid teh milik Allah. Itu nu kaunggal dina surat Al-Jin ayat 18. Kabeneran menang pangulem dialog jeung anggota DPRD Jawa Barat nuker asup masa reses. Judul acarana penjaringan aspirasi masyarakat. Moal disebutkeun saha praksi naon atawa partai mana nama bisi disangka promosi atawa curi start atawa baladna. Nurek diceritakeun teh aya statement anu ku audiens mah teu pati dipalirekeun. Yen cenah loba pisan proposal asup nu tujuanna pikeun ngawangun masjid. Plafon anggarana rata-rata leuwih ti 200 juta. Ti mimiti ngarehab tepi ka ngawangun masjid anyar. Ingat ka almarhum Kunto Wijoyo nu kungsi ngadadarkeun sajarah Nabi Muhammad enggoning ngawangun masjid. Harita nalika Kanjeng Nabi datang mimiti ka kota Yasrib lengkah pikeun ngawangun masyarakat Islam. Nabi henteu ngawangun karaton hiji lambang birokrasi nu ngurus masalah-masalah masyarakat dumasarkan ka kawasan duniawi. Nya masjid teh nu mimiti diwangun teh hiji lambang organisasi sosial nu dumasarkan ka kawasan ilahiyah. Eta alur cara mikir teh mere isarah sangkan umat ngahiji bari didasaran ku prinsip kakawasaan Gusti ka diri manusia minangka abid. Atuh tuluyna masjid jadi center of pusat sing sarwa kagiatan umat. Nah ibadah pon kitu deui muamalah. Nyati masjid eta naon tuluyna disebut peradaban Islam nanjeur jeung jaya. Rohaka jeung seungit mulasan dunya. Tangtu bae eta masjid teh diadegeun ku prinsip takwa. Malahan mah Kanjeng Nabi kungsi marentahkeun ngarurug jeung ngaruntuhkeun wangunan masjid nu ngadeg lain ku prinsip takwa. Disebutna oge masjid diror nu diajam bakal mawa mudorot jeung kakupuran sarta boga maksud rek ngabengkahkeun umat. Di zaman sarwa modern kiwari, kaayaan masjid mungguh matak pikaketireun. Pikawatireun. Lain tina wangunan fisikna da puguh leuwih-leuwih ti agreng. Tapi lantaran masjid sakadar jadi alat pelengkap, elemen pangjejeg kahirupan jalma modern. Ngeser teu jadi deui puseur. Alih-alih ti bisa ngararancang jeung ngawangun peradaban, sawates jadi tempat ibadah nu garing jeung hapak. Masjid dugdeg di mana-mana, waragat keur ngawangunna lain lumayan, malah bisa jadi bahan kumecrek jeung gogodeg. Sabab lain bae nurih angka ngaratus juta malah nu ngamilyar tepi ka ngatriliun oge aya. Masjid ngajengleng andegleng siga wawangunan dongeng Aladin. Beja panganyarna apan aya anu ngawangun masjid dilapis emas. Lamun beurang katojo ku panon poe gugurilapan cahayaan. Kahade poho di nagara urang eta teh lain di Madinah nya kota Nabi. Kurai Shihab nyatet 10 jasa Masjid Nabawi nu fungsi dibuktikeun sapanjang sejarah masjid. Salianti jadi tempat ibadah mangrupa salat jeung dikir, masjid oge jadi tempat konsultasi jeung komunikasi, tempat atikan, tempat santunan sosial, tempat latihan militer, tempat ngubaran para korban perang, tempat mutuskeun pacengkadan, tempat nampa tamu, tempat tawanan perang, jeung tangtuna oge tempat puseurna sumebarna agama. Tangtu teu gampang niron nu kitu. Atawa malah hese ngudag fungsi samodel kitu, mending palus-alus. Mun bisa mah masjid teh sing bisa jadi bahan bisnis, make aula nu bisa disewakeun hajatan kawinan sakalian jeung cateringna. Tempat parkir nu lega oge ayeuna mah bisa jadi ukuran mewah jeung prestisiusna masjid. Walah.
Gedong pasigrong-sigrong eusina kosong molongpong. Gitu cek uga kolot baheula. Boa-boa. Maksudna ka masjid gitu.